Kareta terus kebat. Karya Hadi AKS. Nah, ieu kareta beterus nyemprung dina peuting hidung meredong. Kapan urang geus gilid indit bari mikul pangharepan niang jeung tanaga panyesaan jeung kesang nu saat kari tapakna urang nyingkah nyar lembur nu ngepur keneh ku bulan nyusul taneuh nu beueus cingsu. Di dieu lemah cai pangancikan geus eueuh lahan satapak jeung langit satiung pikeun nyenghap sareng hapan. Tapi terus mamprung ieu gerbong ngahudangkeun kakeung nuting juring kang berang deui peuting deui ngehat kaditu katabeh wetan kawas rek muru balebat. Lebah mana ari hal teu pangeureunan. Taya nu bisa nuduhkeun da puguh teu kaimpleng lebah mana urang reureuh. Balok demi balok sasak besi nu ngadingding torowongan nu manjangan lulurung-lulurung waktu jeung sinyar-sinyar abad nu urung geus kalarung kaliwatan. Kareta terus ngahegak mapai rel ka tepi suwiring. Gumuruh nyorang lembur demi lembur nu arahe di saban jandela. Urangan bisa reuteum nenjo bumi paninengan pakebonan ting runggunuk jadi beton pasawahan ting gurilap jadi wajah walungan modal pusarah bangke orok rejeung rungkang tatangkalan jalma-jalma rajeg garelun jadi haseup nu harideung anteng nyakaran pasir gudawang jeung gunung-gunung nu daroyong rek kebat ka mana ieu kareta taya nu nyoara. 2010 dina buku kumpulan Sajak Katumbiri.